warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna urang diajar ngeunaan sisindiran. Sateasana urang pedar heula kompetensi dasarna. Kompetensi dasar 3 titik. Memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur teks, aspek kebahasaan, dan fungsi sosial puisi sisindiran. 4.3 mengekspresikan sisindiran dalam bentuk tulisan dan lisan, misalnya melalui poster, meme, atau tempat sindir, dengan memperhatikan struktur, ekspresi, dan lentong kalimat. Anu salajengna nyaeta tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dina materi sisindiran nyaeta setelah selesai memahami materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan, serta mengekspresikan sisindiran dalam bentuk tulisan dan lisan. Urang kawitan wae pangajaran dina dinten ayeuna. Dimimitian ku medar ngeunaan wangunan sisindiran. Sisindiran asalna tina kecap sindir anu ngandung harti, omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa henteu togmoh. Wangun sisindiran teh kauger ku 3 hal nyaeta kahiji purwakanti, kadua jumlah engang dina unggal padalisan, katilu jumlah padalisan dina unggal padana. Ku kituna sisindiran teh kaasup kana wangun ugeran atawa puisi. Sisindiran teh diwangun ku rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan. Dumasar kana eusina, rarakitan jeung paparikan bisa dipasing-pasing deui jadi 3, nyaeta anu ngandung piurup, anu ngandung silih asih, jeung anu ngandung sesebret. Ari umumna wawangsalan mah eusina teh silih asih bae. Urang pedar ngeunaan sisindiran anu kahiji nyaeta rarakitan. Rarakitan diwangun ku cangkang jeung eusi. Lobana cangkang sarua jeung lobana eusi. Rarakitan dina sapadana teh diwangun ku 4 padalisan. Padalisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang. Ari padalisan katilu jeung kaopat mangrupa eusina. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Contona sapertos kieu. Singgeto nginum jajamu. Eta dina sapadalisan diwangun ku 8 engang atawa 8 suku kata. Anu matak disebut rarakitan kulantaran kecap awal dina padalisan kahiji cangkang sarua jeung kecap awal dina padalisan kahiji eusi atawa padalisan katilu. Kitu deui kecap awal dina padalisan kadua cangkang sarua jeung kecap awal dina padalisan kadua eusi. Antara cangkang jeung eusi sarua sorana atawa bisa disebut murwakanti di bagian tungtungna. Contoh rarakitan. Anu kahiji rarakitan piwuru. Singgetol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat. Singgetol neangan ilmu nuguna dunia akhirat. Contoh anu kadua rarakitan silih asih. Hayang teuing kue bugis teu bisa ngasakanana. Hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalanana. Contoh anu katilu nyaeta rarakitan sesebret. Rarasaan rek kalembang teu nyaho ka Cibaduyut. Rarasaan awak lenjang teu nyaho awakna gendut. Tina 3 contoh anu geus didugikeun katingali naha bet tiasa disebut rarakitan.
Kulantaran kecap awal dina padalisan kahijina sarua jeung kecap awal dina padalisan katilu. Kitu deui kecap awal dina padalisan kadua sarua jeung kecap awal dina padalisan kaopat. Sora tungtung dina unggal padalisanna oge murwakanti antara cangkang jeung eusina. Urang lajengkeun kana sisindiran anu kadua nyaeta paparikan. Paparikan sami sareng rarakitan dina wangunna mah. Sarua wae diwangun ku cangkang jeung eusi sarta diwangun ku opat padalisan. Padalisan kahiji jeung kaduana mangrupa cangkang, ari padalisan katilu jeung kaopatna mangrupa eusi. Kitu deui unggal padalisanna teh diwangun ku 8 engang atawa 8 suku kata. Anu matak disebut paparikan kulantaran padeukeut sorana antara cangkang jeung eusina. Padalisan kahiji cangkang padeukeut sorana atawa bisa disebut murwakanti jeung padalisan katilu eusi. Kitu deui padalisan kadua cangkang murwakanti jeung padalisan kaopat eusi. Paparikan teh asalna tina kecap parek ata anu ngandung harti padeukeut. Conto paparikan. Anu kahiji paparikan piwuruk. Kakulah nyiar kapiting kanu bala ngalah suluh. Ulah sok liar ti peuting di sakola matak tunduh. Anu kadua paparikan sesebred. Ngalah terong jeung kalapa dibawa ka kebon cikur nu gondrong zaman ayeuna teu wawuh ka tukang cukur. Paparikan anu katilu paparikan silih asih. Aya meri dina rakit boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Tah tina tilu conto anu geus didugikeun we katingali naha beut tiasa disebat paparikan. Kusabab padeukeutna sora antara padalisan kahiji cangkang jeung padalisan katilu sarta padalisan kadua jeung padalisan kaopat. Tiasa ditingali dina conto anu tos didugikeun. Padalisan kahiji kakulah nyiar kapiting. Sora tungtungna nyaeta ting. Sarua jeung padalisan anu katilu. Tiasa ditingali dina kalimatna ulah sok liar ti peuting. Sora tungtungna teh ting sarua jeung padalisan anu kahiji. Kitu deui sora tungtung dina padalisan kadua sarua jeung padalisan kaopat nyaeta kanu bala ngalah suluh. Sora tungtungna teh teras sarua jeung dina padalisan kaopat di sakola matak tunduh. Sora tungtungna teh kitu. Anu katilu tina sisindiran nyaeta wawangsalan. Wawangsalan mah benten pisan jeung rarakitan jeung paparikan. Dina wanguna teh wawangsalan mah dina sapadana mung 2 padalisan. Sapadalisan cangkang, sapadalisan deui eusi. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Conto wawangsalan. Nu kahiji kendang gede pakauman dagdikduk rasaning ati. Wangsalna teh bedug. Naha bet tiasa kapendak wangsalna bedug. Eta dina padalisan kahiji dijelaskeun atawa disebutkeun ngeunaan kecap anu jadi wangsalna. Tingali dina kecap anu nembe didugikeun kendang gede pakauman. Tah eta teh nyaritakeun ngeunaan bedug kitu. Tah dina padalisan kaduana eta nyebatkeun eusina.
dag digdug rasaning ati. Umatak wangsalna teh bedug. Contoh anu kadua, belut sisi sabadarat kapirarai siang wengi wangsalna teh oray. Tah pada lisan kahijina ngajelaskeun ngeunaan wangsalna, dina pada lisan kaduana nyebutkeun wangsalna gitu. Contoh anu katilu, kembang bodas buah bunder ngaharupnya pikiran wangsalna jeruk. Sanggeus ngaregepkeun materi anu nembe didugikeun, pek kerjakeun pancen hiji dina buku paket Gapura Basa kaca 38 nepi 38. Tulis sarta kerjakeun dina buku catatan sewang-sewangan. Sakitu wae materi anu tiasa didugikeun dina